Wah lumayan. Adikeun sia ieu bagi 2 sia. Nah, bagi 2. Ya atuh pan heueuh pan ieu 2-an tadi nu nanya lagi kaduaan 25 sewang berarti utang sia 200 deui. Atuh kumaha sia we. Sia ka mana ayeuna? Aing arek jalan-jalan. Rek ngabaso rek naon. Ih hayang atuh baso urang nih. Iya atuh ka dieukeun duitna. Iya atuh pan urang eueuh duit na meureun tadi Heulah. dikeun. Heulang ke di ku aing di ieu nya dipangmelikeun heuh. Nyampe oge ya di tukang bakso ya. Mang yang bakso urat mang, jinya mang campur. Mang engke pangbungkuskeun nya caina hungkul we hiji mang. Tangga mang. Duh, karunya moanya si Ijah dibere caina hungkul. Tapi dipikir-pikir karunya teuing manehna bogaan hutang ka aing. Bodoh teuing lah. Nuhun nya mang. Ijah aya Ijah. Naon? Geus balik sia. Atuh enggeus. Karena ngan sawit aing mah jembirun seuneu. Ya Allah, 2020 genep masih make hau. Teu zaman atuh setejah. Kumaha deui atuh meureunnan mana baso teh? Heueuh ye baso teh ya aing inget ka sia ya. Gratis ya aku udah dibayar. Diku bager. Nuhun ya. Heeh, sami. Bager pisan namanya guys sok mangga. Diku bager atuh si Uun. Nah, mana basona? Nah, ku goblok eta si Uun. Mere teh kurcaina doang. Ai basona ka mana? Meni halyanon pisan ai si eta najis da aing.